senangkan diri maneh tina uras-urus dunia. Pamakoma bihi gairuka anka la takum bihi lidafsik. Di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah, ulah sok milu-milu ngurus. Siapa ibadah ka Gusti Allah, dunia aya nu ngurus, urang mah lain. Ari ibadah nu dititah ku Allah henteu, ari dunia nu diurus ku Allah kurang diurus. Ai sia ikut campur urusan aing cek Allah. Bloon amat. Balikeun ku urang eta mah makom syariat, lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang. Urang urusan dunia turun pangkat urang. Turun urang, aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat. Kunaon dipake ka hayang jata mau urusan aing. Anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah. Anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere mah dibere bae. Yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing. Bisa araredan ieu lamun diteruskeun. Bisa araredan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan tah. Kunaon geus kumaha Allah bae mah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yugalulan dan ucapakan Allah lalu mawahibu utai pirang-pirang haliku pirang-pirang bawel. Al-magam itu makasih bulan utawi sekaya magam iku pirang-pirang kang den kasab. Kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha lan utawi ngasab maqamat iku anding ini pirang hal alaiha ing atase maqamat. Kana nataijuha kaya kasatuhuna maqamat iku pirang-pirang natijah iya ahwal. Qaulul ahwal mawahibalan utawi anane pirang-pirang tingkah iku pirang-pirang bawah yang iku jaya musonib pada taharuki ing dalam sahusene nare marobah bijal bihaing dalam narik-narik ahwal akharikil awaid kaya ngabedaing birang-birang adat wa huduri hal zikri lan hadir ing riungan zikir wasimai lan ngarungu mata parugil batin sumertamenan sumertanen narima kosongnya batin minal alaiki saking pirang-pirang alaqah wa qad takudul ahwa. Ieu mah sebenarnya mah lain ngaji maca. Ieu mah kudu ngaji praktek. Disebutna ngaji diri. Memeh ngaji diri orang nonton heula melalui pembacaan. Geus teu kaudag urang. Sakadar carita we ngan aya kieu engke. Resepna kana caritaan siddiqun ahli Allah aulia eta geus aya tetesan wali di awak. Jadi urang teh kasupkeun kana wali. Waduh. Wah, mantak di akhir zaman mah aya wali ngeridit. Ya Allah karim. Wa adna nasib at-tasdiq wa taslim. Pangahandapna bagian kewalian ngabenerkeun ka perjalanan wali jeung kawalina oge pasrah terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah mah mun nyaritakeun wali ngajebian ka urang. Giliran bae kadesek-desek aya cek dina wali jaya dina Al-Qur'an lagi. Coba pangnyontoan ke itu Pak Amin Rais. Jadi Amin Rais teh wali. Jadi tenyahun ka ukuran-ukuran wali-wali Allah. Hese jeung Muhammadiyah. Rada babarian keneh jeung kitu bangsa Syiah. Nya nama kawali tu pahar. Di sisi eta. Di sisi lain berat di Syiah.
Jadi urang teh ayeuna menyikapi golongan-golongan Islam nuku Kangjeng Nabi dicaritakeun bakal sataftariku ummati, bakal peberencai umat kaula masing-masing engke datang ke 73 golongan kabeh kajatakeun ahli sunnah wal jamaah. Nu aslina nu mana atuh ya Rasulullah? Nu asli mah nu ana aleh nu akur jeung kula bae diakurkeun ku urang mentak maka silsilah besi teu akur jeung perjalanan silsilah nage engke dimusyawarahkeun besi aya silsilah gadungan besi ngaku atawa ngadenge doang. Nah ieu ke bakal kanyahoan tina hasil daripada pagaweanana, hasilna norekat ternyata horenganan haju kebeuli mersi. Ih norekat sih jadi kos gitu. Hasil norekat teh haju nyandung opat. Mantep. Jadi hasil norekat teh ieu teh mengarah kana duniawi. Salah. Mantap ari ilmu nama dideuleu ilmu ti Tasikmalaya Ba'anom akur, ilmu ti Banten akur, ti Jawa Timur akur, nu teu akur teh cara meratekeunana ti mimiti cara merekna nu sambarangan. Mentak begitu norekat teh jadi teu wauh jeung dulur, barang norekat teu wauh jeung jelema, barang norekat teh ego leuwih tinggi. Oh berarti ti mana ngamimiti ada ieu norekat. Justru norekat mah ulah kajahoan ku batur, hatta pamajikan ge ulah nyaho urang norekat. Teu nyahoeun pamajikan urang teh kana pagawean ibadah urang cukup ibadahna ka Gusti Allah, nu nganyahokeun Allah titik geus bae sakitu. Geus di mata pamajikan urang bangun biasa bae gitu. Buset, wayah Noel wayah ngagelang giliran nu kos kitu na mantep dah. Giliran anu urang pemajikan gesare anak gesare leket teh urang kuda ulah gandeng-gandeng ulah kanyahoan urang ibadah sorangan mun sakamar teh mah jeung pemajikan nyahoan urang hee ulah geuna kanyahoan. Ieu mah bebeja ka pemajikan neng kakak norekat neng. Entak sing hade nyanengnya kakak kaya ulah diganggu. Emang sanu ngaganggu? Ieu mah ulah ngaganggu ka kakak. Paling kakak nu ngaganggu ka neng. Aduh, ieu norekat teh kos kitu. Ya Allah, ya Rabb. Jadi diumumkeun naju nyanana mere selembaran saha nu neuk ijazah torekat. Kosorat undang bae disebar-sebar. Ieu mah ilmuna ruhani. Geus teu kudu make tulisan-tulisan ijazah tarekat mah urusanna ruhani dari hati ke hati. Gitu atuh. Jadi engkena teh sejuk nikmat. Titah bener tanpa peduli ka makhluk jeung ka dunia. Ka Allah bae ngan moal bisa mun teu cara bersyariat heula pake ku urang syariatna dieusian ku thariqah menuju hakikat. Geus minahin kapanggih jeung budak akur, kapanggih jeung nini-nini akur, jeung aki-aki akur, jeung nu sugih akur, jeung nu susah akur, jeung rangda akur. Eta mah akur bae bangona jeung rangda mah. Tah terus jadi urang teh biasa bae. Mun bisa, mun teu bisa ngasingkeun diri. Asa teu bisa hate teh ngolembar ku kitu mah. Mulai urang kholwah. Jadi kholwah teh kulantaran teu bisa hihijian jeung jelema satungtung bisa mah masalah mah enggak bae. Ternyata teu bisa. Hampir 90% ahli thariqah ngabejan moal bisa ngahiji jeung jelema urang pisah tina jelema. Oh kholwah tuh. Kholwah. Nah, ieu perjalanan ibadah menuju ridho Allah ngan ieu perjalanan khusus. Saha jelema na ieu nu kuateun kos kieu. Cek teori mah asa hese. Tapi pan ieu mah urusanna panggupai Gusti Allah.
ka dia ya cak Gusti Allah batur mah teu bisaeun nya nama kok bisa batur mah teu kuateun kok nya nama kuat atuh panu Allah digulak-gilekeun ku Allah batur mah sare nya nama kerek ya tuh masalah batur mah dahar sapiring nya nama 2 piring kharikul adat eta akur jeung kebobule eta dibedakeun urang ku Gusti Allah kumaha ngamimitianana ieu anu kamari diceritakan ku urang teh nomor kahiji mengenal heula sanggeusna mengenal kemudian urang teh nyicipan sanggeusna nyicipan karasa ngeunak surbi nginum lek mun cara nginum geus nginum kaseubehan sakar mabok geus sakar kakarak makom sohu ngaranna mun ibadah mun dina minuman kos kitu urang neuleuh heula minuman urang keur dahaga wih ieu minuman bangun amis amat dideuleuh ku urang mah dahaga minumanana nya kadeuleuh amis nya tiis kadeuleuhna haju cuaca panas aduh masyaallah ngeunah amat cobaan asaan urang siripit nya tiisnya amis teruskeun lak ululu turam hayang kene nginum deh hayang kene nginum deh bungkiang sakar ngaranna ngarasakeun seubeuna nginum makom ngaranna makom teteh cager geus dahaga geus henteu tiis karasana ka awak eta carita minuman kuari ibadah ka Gusti Allah dimimitian urang ku mengenal Allah heula ti wujud kidambako terus urang ditafakuran mengenal melalui tafakur pan urang teh mengenal Allah teh melalui syariat heula can kaharti cenah kiai mengenal Allah melalui syariat ngaji heula sanggeusna ngaji cobaan ku ari ceng kulan sia geus ngaji geus nyaho kana haram jeung halal insyaallah syariat tah wauh berarti sia ka Allah wauh melalui syariat coba nek dicoba ku aing sia coba inan ye ih tambah bir jadinya ayo coba inum Gus ya imbung kunaon sia nu mantak embung haram wauheun ka Allah melalui syariat haram ni minuman wauh tak ka Allah melalui syariat ngaranna embung nya nama haram dibere ku urang awewe urang Lampung Putih waduh masya Allah haju bubuka di hareupeunna iya susuna mani neungtreut ya gitu apemna kadeuleng sep pelan coba tah nyana geus ridoeun jasa kasih hayangeun nu mantak ridho lain nyana teh ya irang da ditinggalkeun ku salakina geus 2 tahun jadi nyana hayang disodakohan duit mah teu butuh hayang sodako eta jadi ujang lamun daek nyarean nyana menang ganjaran lantaran sodako ih ke heula kalau sodako kiamat kabalinger ieu mah ieu sodako kos ieu nyana geus hayangeun jasa ieu jadi geus acep teh sodako kadinya nyana mah duit teu butuh bogaeun mobil mah teu butuh bogaeun nyana mah segala rupa teu butuh dahareun nyana mah butuh ge eta imbung cek nyana kunaon emang itu haram zina mah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila wauh ka Allah melalui syariat dur salat zuhur gegeraan bae nyana neangan samping sajadah dan deuk mana sia salat emi deuk tuh kadenge surah azan wauh berarti ka Allah syariat ketika tak si hayang motor hayang boga duit henteu ieu motor ieu teu boga duit kredit ku sia DP-na sabaraha 3 juta ngan bogana 1 juta geus bokana mah bayarkeun 2 juta geus sia nginjem ka aing blon teh coba jadi 2 kredit motor hiji kredit mayar hiji tah nu 2 juta na jadi 2 daek sia geus teh teu naon teu pati wauh tah ka Allah tah dina bab kredit nya can wauheun ka Allah syariatna can anggeus moal jadi wali syariatna ge can anggeus teh encan anggeus kulo kordin jaronapan pawaribat eta teh can kapake ku manehanana sia boga duit henteu haju deuk usaha teu boga duit daek sia nginjem daek diinjeman mah ai aya mah nu nginjeman ye di aing aya ceki Umar teh ngan kieu
Di mana-mana yang nginjem 1 juta, ke di mana-mana sabulan kudu mayarna 1.100.000 deks ya. Gagas masalah, can wauheun ka Allah. Can wauheun ka Allah, can make kana kulu kodin jarana tah. Eta teh wauh ka Allah melalui syariat. Dina ieu mah wauh, dina ieu henteu, dina ieu wauh, dina ieu henteu. Eta kos kitu acele-acelean kos kitu moal bisa jadi wali moal. Jadi solihin ge moal bisa kecuali diganti ngaran Muhammad Solihin. Teu bisa. Tah. Mulai kuari ngenal ka Gusti Allah. Sok aya jalur khusus dilatih. Lantaran Maradona ge hebat main bola na lantaran dilatih. Mike Tyson teh hebat tinjuanana aya pelatihna. Aya pelatihna teteh dan lain-lain sebagainya. Urang ge ibadah make jalur khusus dilatih. Carana kumaha hudangna, hudang silana, leungeunna, zikirna, sanggeus teh mengenal wujud kidam bako. Oh, dicaritakeun makomna yeuh nya aya 7 ieu makom teh, pos ngaranna. Aya 9 gitu makom teh, aya 9. Ah sok mulayan. Jasa etik sabenerna mah. Ulah aya di jero hate dunia, ulah aya di jero hate makhluk, ulah aya di jero hate nafsu, ulah aya di jero hate setan. Jadi hiji be Allah tah deuk ngaleungitkeun eta perjalananna melalui suluk ngaranna. Yo, carana hiji zikir, kadua tafakur, nomor katilu khidmah. Zikir urang ka Gusti Allah. Kemudian tafakur ka Gusti Allah. Jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana keagungan ti mimiti keagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allahna. Bersilsilah urang teh jeung khidmat ka guru kumaha cak guru, ulah-ulah keur bener keur salah lagi lakonan bae. Sebab ieu guru teh endek ngaluluhkeun nafsu urang. Teu meunang ditentang guru tarekat mah kajen teuing salah. Tapi lamun urang teu norekat salah ulah. Tapi lamun urang norekat, urangna norekat kamanehanana tah haju salah urang diinstruksikan kudu terus bae kajen teuing salah sebab teu dimaksud etana nu dimaksud ieu nafsuna neuk dileungitkeun geus tah rahasia guru tah mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang teu meunang dituturkeun nyana bae tah mah rahasia jeung guru batur nuturkeun ulah urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak tahajud siap. Urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa. Balikan deui ku ari. Urang diajak ku guru dititah dahar bareng jeung nyana usah. Leuwih ti siap tah mah. Leuwih ti siap. Diajak zarah siap jasa. Siap tah mah kos kitu mah. Ku ari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh. Siap keneh demi kaunggulan kitu pangkat siap keneh. Nah, kuari cak guru teh kieu tuturkeun aing. Hayo. Pas waktu salat, waktu zuhur teh salat guru. Asar teh salat. Bingung murid. Je, kumaha nya ieu nya? Guru geus teh salat. Ulah loba ngomong sia segala mikiran salat segala naon. Tuturkeun aing. Ieu si aing nuturkeun bener apa teh? Ulah loba ngomong sia bener tah henteu aing tuturkeun. Maghrib geus teh salat. Asar gitu urang nu biasa salat titah nuturkeun guru teu salat teu kuat urang. Pipisahan bae can kuat urang jeung guru. Can kuat. Memang kos kitu perjalanan kawalian mah. Manya cenah aya nu teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna. Geus kos kitu bae teh urusan tarekat aneh bae geus. Aju dituturkeun ku batur atuh ulah tah urusan nyana jeung guru. Hese nu mantak saha nu bisa jah hese nuturkeun guru mah kos kararitu teh nu mantak ulah nuturkeun lamun teu dititah eta mah kan dititah kuari nuturkeun bae cek guru ulah nuturkeun aing mah sia bae henteu kulaban deuk nuturkeun bae ulah siapa bae heula aing tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae kuari mah teu dititah deuk nuturkeun bae atuh ulah nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae nalika ngojay jakula ge bisa ieu nuturkeun cak ulah bisa naik ke gunung bisa ke leuweung bisa ya ngojay bisa pelebah ka seuneu ayo sia aing dituturkeun bae mah guruna ka seuneu tuturkeun aing tuturkeun geus sia titah ulah ge terus bae lah terus bae ge tuturkeun tutung tak eta teu meunang tah ketika ulah cak guru atuh ulah bae ketika nuturkeun kajen teuing salah
teu dimaksud salahna guru teh dek ngopenan nafsuna dek ngopenan lelembutan supaya orang bisa ngobrol jeung Gusti Allah. Urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu, pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detik-detikna. Cek Gusti Allah lempang, cek Gusti Allah salat, takbir. Sing ada teh pikiran ulah ka ditu sia teh keur dibimbing ku aing, cek Gusti Allah. Eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing. Lurak-lirik sia mah keur dibimbing ku aing. Aya nu liwat ulah sok neuleuh bujur. Nah, ala ngagitekna di deuleu. Keur salat sih mah neuleuh ngagitek. Waduh. Cek pikiran orang kos inul bae batal sia. Geus datang ka inul lain usul ilallah, usul ila inul. Dibimbing urang teh titah kos kitu tah. Moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung khidmat ka guru moal we kajen ku kumaha ge. Tah eta teh keur carita metode, ari anu dicokot mah ku Gusti Allah. Langsung ditarik ku Gusti Allah. Nah, murad ngaranna henteu ngaji deui. Henteu suluk deui. Ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleu ku urang hajunyanana ge ibadahna pohara jasa dimurad tah mah kos ki Fudel bin Iyad atau dimurad ti leuleutikna keneh. Atuh dimurad tah urusan Allah tah mah ku Allah nek dimurad kos nabi atau ti leuleutik keneh dibimbing masum. Ieu ge dek dimurad ku Gusti. Jadi aya nu dimurad, aya murid melalui suluk ngaji heula. Sanggeus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena. Nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa. Sebab teu boga silsilah meunang ti sahanya. Praktekna ka murid kudu kieu teu bisaeun. Teu bisaeun tah mah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah. Nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif, ba, ta, sa, jim, kakarak. Ulah kitu, kieu, ulah kitu, kieu. Engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae. Mantak aya murid ngelehkeun guru. Dina toriko ge sarua. Aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nujaba. Aya ieu mah pangkatna kok jadi muhtar. Muhtar mah pan wali muhtar mah ngan 3. Saumur hidup dunia ngan 3, pae hiji tambahan, pae hiji tambahan. Aya imamani ngan 2. Aya autad ngan 4. Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad. Kutub dina autad. Tah eta teh ngelehkeun guruna. Tuan Abdul Qadir tuh ngelehkeun guruna sarua bae. Tah naik bahkan guruna ge geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana. Tah eta tergantung dah. Nah ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar, dibimbing. Nah, kabelah itu udah cerdas lempang sorangan. Ka ti mana ngamimitianana. Nah ieu nu dicaritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah, parabotna geus aya ilmuna, kuari urang berangkat ninggalkeun dunia jeung makhluk menuju usul ilallah. Ku cara zikir jeung tafakur khidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturan anak berangkatlah. Nah terus di dieu wa yuqalu al ahwalu mawahibu diucapkeun ari ahwal mah pamere wal maqamatu makasib ai maqamat maqam eta adalah diusaha wa kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha ka'annaha nataijuha ngasabna kana makom eta adalah diheulaan ku ahwal ka'annaha nataijwa seakan-akan natijah daripada awal eta adalah makom wa qaulul ahwal mawahib yakni ba'da taharuk fi jalbiha qaskuma ka kharqil awaid batur ti peuting sare ieu mah hudang kharqul adat ngaranna. Kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu. Eta ngaranna kharqul adat. Batur manginum nya nama henteu. Batur beuh nu ngarokok ieu ngarokok kharqul adat ngaranna. Batur teu ngopi nya ngopi kharqul adat eta. Kabawa ku juri eta nu kosudah. Batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya nama nundutan kharqul adat sarua bae eta ge. Kabawa ku setan eta. Tak ikut kharqul adat ye. Jadi adat-adat kebiasaan manusia, kebiasaan makhluk ditinggalkan ku urang. Eta teh hese kumaha ngamimitiana. Nah, lamun urang eueuh guruan hese. Matak
makelah guru cing coba kumaha kieu lah ya guru beat ngaranna kuari hiji awas jauhan kabair mangga nyaho sia ka kabair nyaho besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis heula kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya na kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina fikih mah pan ieu mah thariqah kabair teh ditambah ai urang guruan mah hese tapi lamun aya guruan jadinya ho sing hade ieu kabairnya ieu nya sing hade tah sia kudu dijauhan ieu kabair teh dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok zina maling judi maehan eta kabair anu geus jelas tah kos kararitu horenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh pandek usul ka Allah beres nah ieu nu sogoirna ieu nu sogoirna leuwih loba sogoir geus tinggalkeun ku sia nu kabair tinggalkeun nu sogoir urang nuturkeun eta bakal khariqun lil adat naon sababna sebab beda jeung kita pikir ku eta bae ge geus beda urang bakalna geus beda bakalna tah ku eta bae ge heulana encan nae ka ditu lantaran naon lantaran puguh jalurna batur mah nyebutkeun kabair teh nu tadi teh ya ieu mah macem-macem kabair sogoir teh macem-macem geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang padahal urang teh can sakumaha kakarak ge datang ka sogoir jeung kabair jeung sogoir lantaran make doktrin kabair jeung sogoirna tas sakieu kabair tas sakieu sogoir ku ngalaksanakeun eta bage urang geus kadele beda ge bakalna jeung batur geus bakal beda dahar mah dahar bae tapi daharna ukuranana ukuran jang salat bae mun urang ngalaksanakeun berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa dina ilmu tarekat mah tah leuwih ti kabutuhan dosa terus kabelah dina waro watu dakikul waro anjeun kudu nganya-nya kana apik sok timbulkeun di diri maneh apik apik awas mimiti dahareun kudu apik inumeun kudu apik awas kudu apik cak guru dina kitabna dibere kaapikan urang teh ieu awas kudu apik nya sing ade ba bogana kendaraan bogana baju dan lain sebagainya kudu nyaho kokot soranana diapik-apik urang bakal khariqun lil adat ku geus sakitu bae nuturkeun metode eta bae ge bakalna geus khariqun lil adat urang geus kabairna dijauhan sogoirna dijauhan warokna kurang ditimbulkeun ku ari ku urang mulai yakin aya ka Gusti Allah pasrah ka Gusti Allah taslim jasa ka Gusti Allah geus aya sorangan bakal timbul lantaran kabairna nu tadi geus ditauhan dijauhan sogoirna geus kemudian warokna ku urang geus ditimbulkeun ku ari ku urang urang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal nyai-nyayan soaran otomatis bakal aya ngeunaheun hampa make metode ngaranna make metode nah kuari geus eta mah urusanana kos kararitu nah kuari mulai mata jeung ceuli dikaallahkeun ulah ayana naon di jero hate kuno tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa kos belajar nulis hayang bagus urang nulis atuh henteu nuturkeun tulisan teu henteu make metode digentur mah ieu nyieun alif cara nyieun alif kos kieu ye urang dipagahan nyieun alifna kieu ye nyekel kalamna kieu penana nyokotna kieu ye tet nyieun alif nya ba kieu ye dideuleukeun urang deuleu ye tah nyieun ba kos kieu cet tak kos kieu terus ain ogen pak dideuleukeun teu meunang teu deuleukeun kieu ye carana lamun nyeun ain kieu set tuh eureun ka dieu puterkeun ieu kabuter-muterkeun kalamna kudu dideuleukeun ku urang awas mesti salah puterkeun set puter ka dieu puter tek aya tipis kadal nyeun dal kieu ye tek tah sok eta bae heula teu meunang urang tulis nu lain nulis eta bae alif kudu akur meunang ti guru
cara nak kieu cara lamun urang teu daek akur bae bebeja ka guru kok alif kula mah teu akur bae bengkok nu teu bagus bengkok mah oh balikan deui kieu ye carana tek set nah yen alif sok oh heueuh ba kok teu akur jeung guru bakal diakurkeun bebeja urang ka guru lamun can akur mun geus akur sok urang laksanakeun kurang nyeun alif teu meunang wakan nulis nu sejen-sejen eta bae heulanan geus rada akur-akur bebeja ka guru coba hasilna alif ba ta na kabeh geus akur ye rada akur naik dibere ngan sakadar saeutik bismillah we bismillah engke bakalna mencakup kana kabeh bisa bismillah akur jeung bismillah guru bakal akur ikeur carita nulis eta bae heulanan akurkeun cara narikna ti mimiti alif bakna terus datang ka beres geus bae urang setor ka guru sok gurang nulis naon bae ge bakal na katurutan ku maneh nulis sok dek nulis naon eta kakarak hiji engke kana kripi kana dewani dan lain sebagainya dibere ke ku guru akur urang jadi make metode cara henteu kudu nurutan hiji-hiji cara di sakola teu kudu mun make guru mah alif bakna bae engke jang kripi ieu dewani ieu terus kabeh khot teh ku guru dibere rumus tak jadi bisa sorangan kayak kadituna nah iya ibadah ge sarua ku guru dibere rumus bae ieu kabairna ieu tinggalkeun sogoirna ieu kieu cara warokna ieu kos kieu warokna tah engke maneh hudang ti peuting mandi hudang ti peuting kabeh mandi wudu carana kumaha deuk mandi teh ya urang perasaan mayit dibere ku nyana bukuna tah kumaha mah bakri bahwa urang teh mayit kemudian urang dipandian terus dibersihan urang teh mayit perasaan teh mayit bae geus kudu boga perasaan bahwa urang teh keur dipandian mayit beres mayit wudu beres urang boga perasaan mayit bae terus beres terus urang teh make baju urang teh keur dibungkus mantak nu bagus mah nu putih abeh jadi mayit beneran ya. Terus perasaan mayit alah geus teu daya teu upaya ai mayit kumaha ai mayit mah didieukeun diuk dikedengkeun ngedeng digigirkeun gigir dinangkarakeun nangkarak nah ieu mayit ngaranna urang teh ti mimiti mandi wudu kudu boga perasaan mayit nah geus beres urang nangtung ieu teh mayit geus atuh aya anu ngarobah-robah sa Allah urang teh keur dirubah-robah ku Allah sok ku Allah dirobahkeun anak Allahu Akbar satungtung urang boga perasaan urang encan jadi kudu leungit perasaan urang teh kudu perasaan teh ku Allah ditakbirkeun ku Allah disidakepkeun ku Allah dirukukeun ku Allah disujudkeun ku Allah atuh hese nu mantak hese ge jadi wali micin perasaan diri bahwa diri eueuh nu aya Allah jadi ku Allah bae geus tah sebab naon atuh cak saato ilah geus sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar geus dibere-beja ku Syekh atau ilah di awalna dina hikam sawabikul himam himah urang tujuan urang kahayang urang maksud urang anu menggebu lil teu beda jeung kuda sander sok gerak la takhriku aswarul aqdar moal bisa ngabedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah papasen Allah sok urang kahayang kawin jeung si eta cak kodrat Allah ditakdirkan moal jadi pamajikan orang pasti moal bae sejuta kali kahayang kawin jeung eta qadar Allah ti dituna tetep bae mun itu teu paeh urang nu paeh atawa direbut batur kana teu jadi bae geus teu jadi sadiakeun modal dek dagang urang ka ditu himah urang hayang dagang sangeus sadagang hayang kitu untung tapi dina kodarna bakal rugi bejejes 1 juta kali modal ratusan puluhan miliaran juta eueuh kodar bakal untung mah rugi bae ji sawabikul himam la takhriku moal bisa tah eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mantak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa lamun masih keneh kos kieu keneh bae lah tah mah beba lalagaan maca hikam mah kudu dibalikeun sugan teh mah dibalikeun macana dibalikeun perasaan lamun urang can tibalik perasaan lain wali
ragap bae diri urang mah kieu aya Allah aya naon dalilna aya dada melanana syariat keneh kudu kumaha tuh aya aing ieu aing aya ieu ku ari ieu tina eueuh kana aya tah eta teh dalil ayana Allah ulah Allah aya dalilna aya aing atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang pan ai dalil mah tunjang ai tunjang mah tuh kudu teger ari ieu Allah nu maha sagala-gala didalilan ku urang tibalik tuh geus mulai jijah heueuh oge nya ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita ieu mah keur carita ieu mah keur dongeng sia mah sia bae heulanan ente bae heulanan mun ngaji tauhid da wujud artina aya nya aya Allah dada melana aya Allah aya dalilah aya dada melanana dada melan teh jadi dalil Allah sedengkeun cak ilmu mantek dalil teh hujah teh tunjang Allah teh maha sagala-galana ditunjang kudu eueuh teu kaharti cek saha atuh ilah nya aing mah tunjangna lemah amat kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya tah didalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngaijazahkeun ka batur heulanan jadi lamun can tibalik can bisa nah ieu urang ditungtun ku guru ieu kabairna tinggalkeun ieu sogoirna tinggalkeun warona tarik pasrahna ka Gusti Allah lamun urang geus pasrah jasa engke ge bakalna urang kos lalayangan moal layangan dibetot turun sanggeus dibetot turun tet naon garang-garangna digitukeun teh diulur tuh ai osok masih ngadulang layangan penyaho dasar tukang ngadulang layangan kabeh beureuh ulur tarik kemat eureunkeun kemat kakalerkeun nyet urang kos lang layangan dioper-oper kunu mentangna urang ge awak teh kos lang layangan bae dipentang ku Gusti Allah lempang sia diuk sia kicep sia dengekeun ku sia sok sia geus tah eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh aya dina tungtung curug Allah cek ngomong sompral nama tak ndek datang kadinya mun geus datang kadinya wali ngaranna matak baca hikamna dibalikeun sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun atuh qadar Allah jak kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae urang henteu ai cak qadar heueuh mah heueuh bae urang nuturkeun qadar yuk atuh eta nu bagus mah cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru nah ieu nu hese ge dengan guruna eueuh cenah meureun ge atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang kadang-kadang ngobrol jeung urang kok atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuh pun siana can siap encan siap kacangna geus aya jagongna geus aya dek dipelakeun ari encan digaru-garu acan mah deuk kumaha melakna kacangna geus aya parena geus aya sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deuk kumaha ditandurkeunana geus dideuleuh heula kesiapan tanahna ieu nak dipelakan pare woh lamun geus diwaluku geus digaru geus siap kakarak ditembongkeun ieu bibitna kieu cara melakna ieu deuk melak kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya tah dibalikeun ke bakal dibalik sorangan urang sababikul himam la tahriku aswarul aqdar jakabeh ge ku qadar Allah atuh urang teh moal bisa nabrak kana qadar Allah kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang kajen ku kumaha ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah kawin mah kawin bae urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah bae urang hayang susah cak qadar Allah sugih bae oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar eta lah nu dimaksud ku wali eta lah nu dimaksud ku hikam ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nungtun nah ieu lah metodena nah ieu kakarak secara global hungkul oh jaheueuh nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae nikmat ngeunaheun moal aya ngarasulak ka Gusti Allah ngeunaheun jasa tiis kana hate urang guari hirup datang ka dieu di naon gitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu teh geus beres tinggal urang kuari menuju ka hareup
nu enggeus ka tukang teh dosa malulu berarti lantaran urang teh ye ku sakieu ye ku salat 5 waktu jeung naon kitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana engke di mana urang diangkat jadi pangkat solihin eta salat urang teh asa dosa eta urang salat urang eta asa dosa diangkat jadi wali di pangkat solihin teh urang asa dosa urang teh nobatan kerja di solihin ge ieu teh teu kaburu bae teu kaburu teh lain teu kaburu teh anggeus-anggeus ditobatan bae urang teh eta kos kitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sawae nobatan urang di pangkat solihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah na ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk jalbiha kataharrukil awaid wa huduri hal zikri hadir jeung riungan zikir lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli-ahli beat ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sabulan sakali aya perkumpulan disebut halqah riungan zikir henteu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gidegna make gideg heula make napas heula ke geus beres naek geus beres naek engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu budak gideg geus jadi nama jang geus perasaan urang teh aya di lautan ilmu Allah urang aya perasaan aya di lautan basar Allah urang teh aya di lautan sama Allah hasil tapak urang teh geus tikelekep dina ilmu Allah geus bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae di masjid asa jeung Allah di majlis asa jeung Allah di mushola asa jeung Allah atuh di kota asa jeung Allah di leuweung asa jeung Allah nu mantak nya mah teu kahalangan ku rame teu kahalangan ku nanaon sanajan di nu rame Allah bae hate teh nu rame-rame teu kadeuleu ku nya sanajan kadeuleu eta teh dianggap ku nya hiji we Allah bae teu kakarak secara global dong ieu hulanan tah ndik jadi wali teh kahorkil awaid wa huduri hal zikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran guru bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqah tina dunia tina makhluk tina nafsu tina setan urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan urang kuari kita ulah resep karena dunia moal bisa kajen ku kumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat ketika urang geus berangkat nah ku ninggalkeun ieu resep dunia eueuh sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kaladzatan zauk ngeunah horenganan zikir teh ngeunah horenganan salat teh geus pohoan bae karena dunia dibere ngeunahin salat teh Allahu akbar hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon kasisi kagigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nyieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe nanaonan naon hartina gadis Lampung nanaonan nu aya mah ribut malulu nanaonan naon hartina baby band naon hartina pabrik dibandingkeun pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing sia jeung nu milik ku sia panu aing ai siana kuari jeung geus deukeut jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya nah iyalah sakadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan kuari mah urang keur syariat nyareat bae ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah ria sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae pos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru ngeunah mah ngeunah tadi coba ge nu tadi da urang usolli sejak kaula salat fardu zuhur 4 rakaat capek teh salat kos kitu teh lain lalagan capek bae sok tinggalkeun geura Allahu akbar Allah nu maha agung bakal hampang
Allahu Akbar. Ih ngeunaheun. Salat ti peuting teh sababa rakaat ieu mah lain lalagaan. Kula mah wani sumpah. Lamun urang make Allahu Akbar menang 4 menang genep ge capek. Tapi orang lah Allah mah nyahoeun ieu. Urang nu mantak hudang ge dihudangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting. Ieu teh pan nyahona urang tahajud teh Gusti Allah atuh Allah teh nyahoeun men urang dijieun ge nyahoeun geus Allahu Akbar hampang. Bakalan ngeunaheun tepati dijerokeun teh nya beusi urang pindah ulah urang ke makom salat bae makom seke lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan je atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantak ulah meta sorangan arih nafsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina uras-urus dunia pamakoma bihi gairuka anka latakum bihi lidafsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain ari ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah ku urang diurus ai sia ikut campur urusan aing cek Allah bloon amat balikeun ku urang eta mah makom syariat lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang urusan dunia turun pangkat urang turun urang aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat kunaon dipake ka hayang jata mau urusan aing anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere bae yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing bisa araredan ieu lamun diteruskeun bisa araredan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan tah kunaon geus kumaha Allah bae mah badak diselang-selang nggak iya bahaya ngaji hikam mah bahaya ngaji iya bahaya badak diselang-selang ieu mah asalnya nyaho bae heula engke lamun praktek mah kitu sorangan urang geus isuk-isuk sorangan urang lamun diuk bae neuleuh jelema hilir mudik ya Allah ya Rabbi salamet tamoal teh si jelema ngudag-ngudag nu ka pabrik nu ka pasar pan geus diurus ku Allah kok make diudag-udag asana cilaka komo lamun teu make aturan syariat aya maling teh aya korupsi teh duh cilaka jasa eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gedean tapakur saatin afdalu woh bing sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak ge nu mantak Habib Rojak mah tilok salatnya nama tapakur bae bari ngaroko nya nama siet beak rokok meuli deui nya nama ajeuna mah salat henteu tapakur henteu geus di luar dugaan geus kadinya mah geus hese bae iwal tinu ngalaksanakeun nya engke kanyahoan si itu norekat sebenarnya mah si itu norekat teu kudu bebejak kanyahoan naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan sorangan nyambung kenanya di mana menang sana datang kitu bae atuh kula tak bae ka Bandung begitu ka Bandung atuh pan santri loba jasa kunaon tuh dipanggil di mana kenging sanad jih nyahoeun ti mana teu nyahoeun terus dibawa ku nyana ka Bandung naik mobil kayak ditanya deui di mana encan buka rahasia di mana kenging sanad ujang sakali encan dua kali encan tilu kali nyana keukeuh nah di mana oh abdi kenging ti abah emang saha abah oh kanyahoan ku nyana padahal salat bareng jeung batur naon bareng jeung batur sagala rupa bareng malah mah batur mah leuwih hararebat kula mah biasa-biasa bae kanyahoan jak kuari ge sanajan kuari kanyahoan nu boga sanad jeung nu henteu mah sarua jeung nu keur cicintaan jeung henteu atuh kanyahoan culak-culak bae neuleuan jam bae boga SMS ya lain deui ngaji rada kebelnya hujan deui aduh dibalas deui ku nyana ka ditu SMS na hujan wallahu a'lam bissawab tepati dijerokeun teh nya beusi urang pindah ulah urang mah kom salat bae
maka seke lamun geus beat mulai tek kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan je atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantak ulah meta sorangan arif nafsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina uras-urus dunia pamakoma bihi gairuka anka la takum bihi lidafsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain ai ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah ku urang diurus ai sia ikut campur urusan aing cek Allah bloon amat balikeun ku urang eta mah makom syariat lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang urusan dunia turun pangkat urang aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat kunaon dipake ka hayang jata mah urusan aing anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere bae yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing bisa araredan ieu lamun diteruskeun bisa araredan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan tah kunaon geus kumaha Allah bae mah tuh badak diselang-selang gak iya bahaya ngaji hikam mah bahaya ngaji iya bahaya badak diselang-selang ieu mah asalnya ho bae heula engke lamun praktek mah kitu sorangan urang ge isuk-isuk sorangan urang lamun diuk bae neuleuh jelema hilir mudik ya Allah ya Rabbi salamet tamoal teh si jelema ngudag-ngudag nu ka pabrik nu ka pasar pan geus diurus ku Allah kok make diudag-udag asana cilaka komo lamun teu make aturan syariat aya maling teh aya korupsi teh duh cilaka jasa eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gedean tafakkur saatin afdalu woh min sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak ge nu mah Habib Rojak mah kilok salatnya nama tafakur bae bari ngarokok nya nama siet beak rokok meuli deui nya nama ajeuna mah salat henteu tafakur henteu geus di luar dugaan geus kadinya mah geus hese bae iwal tinu ngalaksanakeun nya engke kanyahoan si itu norekat sebenarnya mah si itu norekat teu kudu bebejak kanyahoan naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan sorang